Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ka sadayana wargi YouTube di Balai Sora Channel. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui sapertos kieu sapertos biasana. Sareng sim kuring di sarengan ku rencang anu paling satia Mang Udung. Alhamdulillah Mang Udung masih kena satia nyarengan sim kuring. Mohon. Tina nepangan sadayana wargi YouTube sa kuliah dunya. Tah gitulah. Kalaresan bintang tamu ayeuna Mang Udungnya aya mohon. salah sawios seniman, tokoh seniman multi talenta lah kasebatna. Disebatna multi talenta. Bakatna teh loba. Nah, bakatna teh seueur. Sapertos ajeuna mah janten pantunis. Terus trompeter. Hebat. Ngobangsingna nya. Sulinger. Luker. Aya deui aloker. Luker. Cabirak deui pagitan kage sadayana Mang Ayi. Gampang mah. Sehat. Alhamdulillah sehat Mang Ayi. Alhamdulillah. Lawas ti lawas sebeul ti beulnya. Urang tiasa ngariung mung pulung deui bongkok ngaronjok sapertos kieu. Leres. Dikersakeun kudu kawasa urang sehat jasmani sehat rohani. Amin. Gaduh milik rezeki sadayana tiasa kumpul. Amin. Janten kieu Mang Ayi. Kumaha. Punten langkung teu payun. Mohon. Di ulemna ka studio di masa ada sebadena naon mung saukur urang ngobrol ngadongeng lah inti nama gitu. urang obrolan ngalir ngidul lah inti nama aya Mang Udung sareng Abah anu panginten sadayana wargi YouTube di Balai Sora Channel teu acan kenal sadayana saha ari Mang Ayi teh gitu kan. Nah makana urang bedah nya Mang Udungnya gitu, urang bedah Mang Ayi teh sapertos kumaha janten sadayana ge pasti terang na Mang Ayi teh tos sapertos kieu we. Oh Mang Ayi teh sapertos kieu, Mang Ayi teh perjalananana sapertos kieu. Nah, panginten. tapi kan perjalanan kahirupan sareng kahuripanana urang sadayana ge teu terang gitu nya. Tah, urang kawitan ku kieu. Mang Ayi janten seniman pengintennya kinten tos sabaraha warsih ta janten seniman teh Ngawitan ti tahun 80 ngawitan derna 7 genep 8 ngawitan resep. Nah, tahun 80 ngawitan kuli. jadi awalna ti warsi genep 7 Nya, genep 8 teh mulai kagugah rasa resep kana seni gitu. 80 pro. Ngawitan ancrup kana seni nama penginten di warsi 80. 80 warsi 80 nepi ka ayeuna 2020 9 tahun ya. 40 tahun 40 tahunan. 40 tahun. Awal-awalna Mang Ayi resep kana seni teh pengintennya kana seni kapungkur mah da teu acan aya seni sapertos ayeuna nya. Acan langka kene langki. Tah sakantenan we naros kapungkur nalika Mang Ayi resep kana seni teh seni naon wae tanu aya teh. Anu di garap atanapi nu di Palirek abdi nyata ti awalna mah bangsing nya bangsing Gitu teh ya. inspirasi Suling Cirebon teh nya tah awalna mah bangsing eta teh ku ayana bangsing teh waktu ningali aya nu ngamen di Pantura topeng teh gini baru sok aya topeng amen topeng amen Nya nu ngagedok. bangsing naon tah moali di dinya teh katarik gitu resep Jadi resep gitu. nya gitu Terus sulingnya bangsing sana bangsing sulingnya. sana suling Diajarna ka saha teh? itu diajar ka sasaha Teu diajar. tuh otorida pangintennya ngadamel nyalira ada di raba we Gitu. diperkirakeun gitu lah Dina paralon berenya nya. dinu awis Iya, cara paralon. Ada cara paralon ya hari tama iya gitu. Sudah paralon gitu. gitu susulingannya ke zaman lagu sisingaan baheula mah gini aya lagu sisingaan Kicep akang sisingaan sirana ungut-ungutan. Tah itu macannya ho. macannya ho ya. Kelak-kelakan. Nah, gitu lah. Lagu zaman orang can ngalaman Can ngalaman. Lagu eta mah.
Jantan alhamdulillah Mang Ayi awitna tertarik teh kana suling pengintennya kana bangsing. Mohon. Penginten ari bangsing eta mah notasina sanes notasi Sunda pengintennya. Sanes, margi Mang Ayi cicingna nyata harita teh di Walahar Kabupaten Indramayu. Perbatasan. Ai Rama mah orang duku asli Ya. Subang. Dilahirkeun di Subang abdi di Lahir di di duku. Subang. Kulantaran meureun kitu teh lah kalau teh ka ditu ka dieu meureun da ibu urang Sumedang. Bapak urang Subang Cisalak gitu. Jadi Indo merenya. Nya No, keturunan Indo campuran. perbatasan. Campuran Sumedang sareng Subang gitu kan. Tapi di Sumedang lagi deket. Sumedang lagi Sumedang. Berarti Sabab ngawitan sarang grup teh ku sarang saha eta teh ngawitan ngiring ngabangsing teh. Zaman naon eta teh tardug. Tardug, harita mah tardug, zaman Zaman tardug pa ieu tah pa Rohana. Oh, Api rohana anu ieu teh anu di Cerelek rese teh. Api Hana cerelek. Carelek. Kita sohor pisan ka lemur abdi mah. Tardug teh nya. Tanpa tardug sisingaan teh teu pantes baheula mah. Kurang sieup lah. Nya lamun Gitu. Si tardug mah meureun. Nah, Oh, Tardug bener, mah ya bener, bener. bedug mang nya. Genjring tilu. Genjring tilu, Cerek, terus kulanter kenang kulanter teh hiji pompak. banyak. Gitu. Kempong kempak kempong dem teh itu nya. Tardug nya itu Tardug. tardug gitar jeung bedug Mau merenya. genjring bonyok lah. Beda jeung tarling. Ai tarling mah pan suling. gitar jeung sulingnya. Suling. Beda jeung tardi. Gitarnya Tetangga uing tardi mah gak ada. Tali mah beda mang. Ternyata gitu. Mang Aye awalna ti suling, Suling. resep kana suling teh teras ngawitan awal ngawitan ancrup kana seni teh sareng grup tardug. Tardug anu didukung. Sareng grup tardugnya. Anu didukung. Grup Di tardug. Walahar. Di Walahar. Walahar. Bonyok disebut teh tardugnya. Tardug. Nya bening bonyok kene eta teh Ya sebenarnya. eta eta keneh gitu kan Eta cuman teman gitar. asumsi masyarakat kan benten pada hari tardug mah pengitu da kapungkur ge kalaman ku abdi teh ngangge gitar gitu kan suling Bedugna teh kan basicna disimpen laguna di nu dangdut. sepeda kan ya. Nya. Si bedugna teh kan disimpen di nu Ya. sepeda kan gitu Itulah. didorong gitu teh. Terus ti penginten kieu Ti bangsing. ti suling ti bangsing kok tiba-tiba Mang Ayi itu bisa karena Tarompet. Nah, Di mana penginten mimitina kan eta? aya perjalanan anu khusus gitunya. Guguru teh lah terus naon teh gitu belajarna ka saha tah. Nah, awal nama janten tertarik nama aya genjring bonyok teh nah, genjring bonyok tardug-tardugana lah. Cuma nganggo gitar, upami teh nganggo gitar genjring bonyok Ya. gitu. Tarompetan ningali we urang teh kitu tah. Duh hayang teuing kita bisa narompet, unggal aya narompet injeu heula ngajaran ieu mah. Enggak berdegong malah di panggung teh. Dicarekan ku batur teh. Tarompet tuekeun urang ditiupang. Tapi dokter aku dicarekan Dokter. da yang bisa teh. Bisa we nya. Tah, Tah anu jadi pertanyaan teh kieu mah ieu. Eta trompet saha nu sok dipake teh? kapungkur mah Bapak Amid anu di Ciloa. Oh, Pak Amid. Pak Amid nya. Bari jeung teh nyaho ge urang mah heueuh we. Pak Amid. Nya nganggo. Eta teh anu sok di anggo dipake heureuy lah ku Mang Ayi Nya. gitu nya. Dicarekan eta teh. Nya Kang Hamid, almarhum Mang Isnen, almarhum Kang Sarwan, Raja CL, Kang Mardi gitu teh tah. Ah seueur we. Senior paling ditu Nya, merenya. minangkana meureun Kang Mardi teh mun abdi mah kapiaki. Datas di guguru di Kang Amid teh kita ge ngajual sepeda deui hayang tarompet teh. Jual sepeda. Jual sepeda juga ada sepeda onta teh. Payun anjing, ada. 25.000. Ya pasti. Zaman harita teh Zaman harita 25.000 mahal Oh, ya. itu. Masih tarompet hiji. Tarompet hiji atuh gitu sakola ge loba males tan narompet teh. Gitu. Tangga situ teh asak-asak ku guru nyangali ka dukuh deui gaduh bojo dukuh ngiring sareng tardug Pak Sudana di dukuh. Tadinya mah kana tarompet. Karena trompet. Janten benten pegangan tina suling karena trompet. Nya. Tapi tah. nyuling ongko angger. Anger. Geus kitu teh terus narompet guguru ka Kang Omod di dieu teh Cinangsi. Nya adu di Cinangsi. Pak Omod, Apal eta mah nya. apal. Nya, Omod. guru Kang Mardi anak buahna. Tidinya teh nya
terus berjalan. ke zaman gaji 1.500 gitu. Tahu. Gede. 200 mah ikan naon ya goreng ketan oge jeung sabaraha 1.500. da moal mahi 1.500 kada Pami aya ketan. nama meureun 1,5 juta meureun nya. Nah, lawan 1,5 150 mah. 50 meureun nya. 150.000 karena di Subang mana rata-rata 15.200 lah. Gitu tah. Tapi sajeroning narompet terus teh aya hiji tukang pantun Tukang pantun. Pasukaman. Tak kieu mah ieu Kedap. kedap. Kan Mang Ayi teh basicna teh ti bangsingnya, bangsing, bangsing. Terus kena trompet. Nya. Tiba-tiba ayeuna Mang Ayi itu jadi seorang pantunis. Naon si pantunis teh? Pantun mah dongeng. Tukang pantun. Ngadongeng Ya, mah capi. Naraja. Ya, awal-awalna ieu mah dasarna ge kada terangnya. Mang Ayi belajar janten tukang pantun ti saha terus ngawitanana kumaha gitu. Tah aing menyaroskeun masalah pantun mah ti kapungkur ge abdi teh tos belajar tapi belajar batin teh hartina belajar ngadangukeun. Ngadangukeun. Bapak Sukaman almarhum nu di Belendung. Di Belendung. Manggung ka Walahar tuturkeun. Oh, nepi ka Disadap kiwari. gitunya. Nepi ka kiwari da apal keneh haleungna ge. Haleungna teh. Apal keneh keur bujangan keur bujangan teh. Terus gitu sekitar tahun 88 ieu mah gancang carita we nya tukang pantun sok gancang carita mah. Beresat ka Bandung. Gitu. Besat ka Bandung nya. Nanaonan. Nanaonan teh ka Bandung. Di Bandung teh ngalatih nya eta sisingaan di ujung Berung. Di ujung Berung. 88 teh. Tahun 88. 88. Gitu. Terus pantun mah ditinggalkeun. Cul we heula da. Cul we gitu. Da gugurna guru dangu hungkul. Tah geus 80 nya nikah jeung urang ujung Berung gitu gancang mah. Teuing Rada si jaban. ngalatih teh. Rada ngalatih eta teh. Ada ngalatih teh incuna Menang jodoh urang ke Bandung rada ngalatih teh. Kitu Bang. Jadi gitu. Lain emang keur ngalatih itu bujangan kan. bisa. Bisa. Jadi 88 teh ngalatih. Ngalatih singa. Terus tahun 80 teh kawin. Terus gitu teh dek. Bung. Tahun 80 urang dikat heula ternyata. Singkat. Tah, tahun 88 hiji aya tukang pantun Gerak, di ujung Berung tokoh Sahaya teh di dieu teh? di Bakan Jawa nyaeta Bapak Ang Didi. Bapak Ang Didi. Nah, nyamperkeun kuring teh. Tah, kumaha sih Tititah kirang teh. ieu. Henteu. Nyamperkeun sorangan we? Nyamperkeun ka nu keur mantun. Maksudnya rek naon eta? Oh, hayang bisa. Suka Ditong badannya jawaban. gitu ge. Set teh kareup. Nah, cenah, ye daus apa itu ngaranna mah. Iya yang bisa mantun cenah Kang cenah gitu. Terus nutur-nutur, nepi ka urang mah keur manggung kasapan digandong ka disolokan teh geuning ari. Teu ningali. Terus nepi ka 2004 tah. 2004. 2004. Salapan hiji nepi ka salapan opat 3 tahun. berarti tilu Nunungtun tahun eta teh. perjalanan. Nunungtun Pang jeung teh nya. Nyatrik. Nyatrikan waping bahasa dahar urang mah heula kitu sakasarna mah yang bisa teh ya. Ingat hariring Pasukaman kapungkur. di Belendung. Nah, terus gancangna teh bisa ditunah heula. Margi ditunah heula teh sibuk jeung barudak STSI. Perjalanan suling trompet pantunnya. Perjalanan pantuna tos kauninga ku urang. Awal-awalna pengen cuman sadapan janten teu aya acara perguruan khusus lah gitu. Ngalukur sadapan. Terus tadi teh nguping masih kaemut terngiang-ngiang di telinga. Haleungna saha? Yang Sukaman. Yang suka mah Cobi. anu ti Subang berarti nya. Guru anu ti Cobi Subang. buktikan ka pemirsa YouTube Balesora Mang Ayi haleung ti sang guru dugikeun ka Mang Ayi ayeuna masih terngiang-ngiang Masih emutnya, masih emut. Nah, Ari Aki Sukaman mah nya emut hilap tapi nanya apa minta rapat mah. Kumaha. Salah saji contohna nu kaemut ku ama. Anu gelis turun ti tuturubun buah birit milang bentang mastaka dianggo dampal. Lempang di alung mantingkeun dikungkungkeun dikengkengkeun jiga bin sarung diadu. Eta salah Haleungna haleung yang Sukaman teh. Eta anu
anu ti Subangnya. Ti Subang. Awal panginten guru. Ya. Seketika Mang Ayi ngadangukeun pantun teh eta nu paling kadangu we dugi ka ayeuna panginten. Mah kieu wae ieu. Apa nih teteh? Tadi teh kan tos ka kuping kurang sadayana nya. Guru anu di Subang teh Pak Omod. Mohon Nya, guru tarompet. Tarompet. Nya. Anu di Bandung Kang guru Didi pantun teh. sami teu ningali. Tah, eta Tuna teh netra lah. aya cerita Nya unik teh. paralun ka apun guru ya. Mun. Da memang kenyataan guru anu di Subang tunanetra guru Mun. tarompet teh. Guru di Bandung pantun nya sami punten-punten kapun guru ya. Sim kuring bilih Cumantaka tanah Piculangu gitu. Hampura. Nah, kedah netra pan. Janya kedah netral. Masa Biasa teh pantun. sakedik we Mang Ayi. Mantun gitu kangge wargi YouTube sadayana. Wios teu ngangge ieu ge teu ngangge alat. teu ngangge kacapi ge. Mohon. Da ari pantun eta teh saresna mah mantak ditunda oge dikat heula teh ieu memotong di penarongnya Ya, tukang kumaha, sadap. kumaha. Mantak dikat heula lagi hiji can boga jampena. Ari mantun mah lain pinter tos rada tiasa. Ngaraja raja pamunah patwa ngalakon siapa. Tos kasadap lah ku abdi teh nu paang di dieu teh. Tah panginten kantun ilmu panemuna jampe pamakena lamun naik mantun teh bisi madawa teh tak ieu tak ieu Nganggo naon merenya eta teh nya. jampe Khusus khusus. memang aya ritual khusus. Aya khusus. doa Itu khusus. sembarangan Teu sagawaya. Malah manar pan raja ieu di tapaan puasa sakieu poe, raja ieu di puasaan sakieu poe. Jadi Gitu. setiap raja teh puasaan. di puasaan Ya. Mempeda meureun amang termasuk mah raja singa gitu. Golak teu nyambung raja Nah, bolok. Kan bolok itu serius. Ngerti lah deh. Pon serius kan gitu. nah dina Nah, kumaha. sanjroning eta teh ngarajah teh nya hartina meureun eta mah ritual khusus Pak. Jampe ieu tadi nya ngulik we peteu lah tapa puasa amang teh da memang kudu kitu ai pantun mah. Gitu. Makana Ya, jangan emang anu masih luas. buhun menurutnya. Masih buhun. Karena masih kumaha nya disebut Pakai tata teh ari krama. buhun gitu teh. Aya tetekon lah Ya, ya, anu tetekon dianggo lah, intina mah anu kitu memang mang. Tetiasa dilanggar panjang. tiasa dilanggar. Aya aturan-aturan. Nanging amang mah hampurana teh mantuna mun ceuk bahasa barudak Ayeuna mahasiswa mah. teh mah mahasiswa anu ayeuna budak karawitan sebatna teh pantun kiwari nyanding bihari Nah. lah. Gaya Mang Ayi gitu. Judulna Jadi teh. kan tadi oge ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Gitu. Gitu ulah. Makana waktu. makana aya salah sawios anu nyarios nah geuning pantun teh gitu nya. Lanceuk abdi kieu ari mantun mah pan kata-kata bahasa tiraja disampaikan masyarakat teh ka masyarakat Lewat. melalui juru pantun. Mun ayeuna mah jubir Kapungkur mah nya. Gitulah. Nah, salah sahijina eta tugas tukang pantun teh berdekatan sang raja. Gitu. Ngadugikeun informasinya. Contohnya, tugas teh tukang pantun kapungkur teh di zaman kerajaan teh panginten jeung Mang Udung ya. Kumaha, Dia mah kumaha? bilih lepat gitu kan. Janten salah sawios jubir tadi Jubir, teh sama juru jubir, bicara. ngadugikeun bahasa raja kangge ka masyarakatna tapi ngalangkungan eta apa itu, Tukang pantun. hariring dangding eta pantunnya. Jeung ngabebenyokeun putra raja bilih hareeng. Nah. Pangrajakeun ki pantun gitu. Da yakin ku abdi tos dibuktoskeun murang kali teu raraos hareeng nya cenah mah. Teu di kidungan gitu. Janten aya semacam model hipnotis deui Sakral dangding berarti nya. gitu lah. Sakral Lumayan. banget. Keur obat berarti. Keur obat. Kok Nah. mau usum ayeuna aja. Pan hari nama aya nama kieu pan bae eta teh. Inti nama meureun kieu da ari ku zaman ayeuna mah zaman kiwari. Anu ngadugikeun informasi teh istilahna teh kan lain ku tukang pantun kan gitu kan. Di urang mah enan seseurna kan ku pengarah suara. Sakotos maksudnya teh sompok kieu. lah. Ari tukang pantun mah ngadugikeun bahasa-bahasa raja anu memang aya harti tersendiri. Tah gitu. Aya memang lamun cara kode mah kode Nah, kangge ka sadayana masyarakat bahwa bahasa ieu teh harus seperti kitu meureun gitu bahasa Salah ieu sahiji teh tujuanna contohna. kadinya tuh. Salah Pan sahiji heula contohnya. masalah eta mah mayi nya kumaha da ya? ari masalah buhun mah tobat-tobat gitu dari wing mah pan budak ayeuna itu budak. Janten ge
Ya mah tadi oge orang hoyong terang perjalanan Mang Ayi kan. Dugikeun ka ayeuna janten tukang pantun. Saatosna janten tukang pantun ka uninga nembe Mang Ayi nyarios dikat heula sarote karena harus memang aya ritual-ritual khusus anu tengah dilaksanakeun nya Mang Ayi nya. Janten tah di sela-sela kasibukan ayeuna Mang Ayi teh naon wae kasibukan dinu seni teh. Anu dijalankeun teh. Nya anu dijalankeun mah mun ayeuna da ngerti ya. Ayeuna. Karasan amang teh pan teh ngalih ke Sukadaya. Sukadaya. Atas nami perintah anjeunna Kang Deddy Mulyadi. Mang Ayi teh ayeuna teh linggih teh di Sukadaya. Tina ka Sukadaya ayeuna teh. Salami di Sukadaya ya. Mang Ayi teh kegiatan di sela-sela nu tadi teh ya di sela-sela kat dina masalah ritual eta. Panginten kan aya kesibukan khusus Mang Ayi teh. Nyaroskeun anu di Bandung tapi terus di Antos di Sukadaya, dia, terus di Sukadaya ayeuna, terus di Subang ayeuna kegiatan teh Mang Ayi naon wae gitu. nya utamina mah saur anjeunna teh panglatihkeun barudak di dieu gemyung laguna tepakna terus beluk terompet gitu pantun saur Kang Haji Dedi teh tidak terpaku kudu barudak di dinya wae panginten. henteu saha wae jeung urang mana wae Tiasa gitu. welcome lah ceuk bahasa eta nama Latihan di dinya nya. da sim kuring mah tos difasilitasi ku Kang Dedi Ya, terus difasilitasi lah gitu kan. gitu saha wae nu daek Janten Mang Ayi teh enak teh ngalatih Regenerasi. begitunya di Sukadaya teh kangge generasi barudak ayeuna lah nah supaya tong leungit cenah gitu. supaya tong leungit dari dihirupkeun mah memang susah ngahirupkeun ku zaman ayeuna mah gitu kan karena persaingan sapertos kieu panginten ngan meureun sahanteuna lah ari diolah mah ku urang teu leungit gitu eta seni Teu leungit seniman eta. sahanteuna barudak ayeuna ge terang gitu kan naon si gembyung teh naon si Leres, pantun teh gitu. gitu kan Intina kan kieu Mang Ayi hiji sosok anu bener-bener lamun generasi baheula baheula bae ditu mah bae ditu panginten multi talent teh seueur pangabisana ceuk budak ayeuna mah ayeuna kan alat tiup sagala alat tiupan tiasa Mang Ayi mah tingawitan suling bangsing tarompet nyemangnya insyaallah ayeuna kan ngebeluk tiasa terus mantun tiasa ngacapi tiasa nyinden bisa Mang Ayi mah tah nyarios masalah beluk ya mah beluk ya kan Beluk teh naon beluk? Beluk teh anu ngaos kotor diurak teh lain. kotor eta mah atuh urak belut eta mah pasti disebat beluk teh kieu ya Belut mah berkelahi. aya anu meuli aya anu ngilo beluk mah kumaha aya anu meuli aya anu ngilo aya Pasti. seperti konsepna kitu kan di mana-mana ge aya nu meuli pasti aya nu ngilo Maksudna kieu ya aya anu meuli aya anu ngilo teh maksudna kieu lain tukang dagang lain. lain disebut aya nu meuli anu ngilo teh kieu misalkan ieu wawacan misalkan urang teh dalangna ieu cek abah teh Mang Ayi rek angkat ka Purwakarta dibelukeun ku Mang Ayi teh dilagamkeun eta teh janten kieu aya sabarupi nya sabarupi. ngawatosaneun masuk ceuk urang Sumedang mah beluk sarangeui Nah, disebut anu sarangeui sarangeui. teh kieu hiji dua tilu opat lah misalkan da seueur tah ieu nu Dalangna. maca Wawacanana, kalimatna Eyang Prabu ayeuna ngalih ka Pakuan misalkan Eyang Prabu ngalih ka Pakuan cek ieu teh ieu deui atuh ti Pakuan langsung gaduh bojo Nyimas Ahmad Kasih misalkan di Pakuan ngalih deui teras gaduh bojo Nyimas Ahmad Kasih teh cek anu kadua eta terus sakitu can tamat pembukuna teh beluk sagay teh saur urang Sumedang mah orang regol aya kene di regol teh eta mah beluk sarangeui nah anu dicerelek mah aki lebe Aki lebe. mah aki jangkung lebe
Kita mah Bluk Solo sorangan. nya anu Sorangan. tah eta mun sorangan. Di Subang mah pan sorangan beluk teh. Sorangan. Disebutna naon beluk Solo. Nya cek bahasa ayeuna Bluk Solo seten. Solo teh kan Solo hiji, Solois. Cek bahasa budak ayeuna mah Bluk sorangan nya orang nunggal, Bluk Contohna tunggal. eta kumaha bah eta ngagelik ngahaleuangna Jadi kieu kumaha? kartos lah sakedik gitu nya perkawis beluk teh panginten memang ari ku ayeuna mah dijantenkeun budaya sapertos kitu nya tapi ai kapungkur mah panginten da mungkin itu ada ritual Ritual. atau tujuan-tujuan Ritual anu beluk. tangtos lah gitu nya panginten sapertos juru pantun deui beluk oge gitu kan penyampaian bahasa ieu teh Informasi lah. Iya informasi iya bisi zaman kapungkur mah kan zaman Walanda misalkan Walanda teh datang euy gitu kan pakai beluk gitu supaya Nah, isyarat. nya Pami di leuweung mah isyarat. gitu. Nah, anu beluk anu Solo. kaibut ku abdi mah kapungkur nuju alit teh nya eta paingan sok lobaan gitu nya ngebeluk teh sing horeng kitu meureun. Ini aya nu meuli, Aya nu meuli, aya nu ngilo, aya nu ngajual. aya nu ngajual gitu. Tah ieu nu mawa duit gitu Siga balik. pelelangan. Bisa. Jika Bisa pelelangan, gitu nya. jika pelelangan ikan atuh. Aya nu meuli, aya nu ngajual, aya nu mah balik. Heeh. Pasar. Jika di pasar Meuli, ngilo, ngajual, ngajual, balik duit. urang banyak teh kabagean. kebagean gitu Bang Ayi Bang Ayi goblok tadi teh multi talentanya Bang Ayi mah alhamdulillah tuh salah sawios seniman di Kabupaten Subang anu memang jarang. jarang. Halus deh. Jeung alus deh pang-pang Sarebu mah. hiji lah nya 1000 hiji panginten seniman sapertos Bang Ayi. Maksudna kieu ye urang gua sakudak sakedik Nah, ya. so. Intina kan kieu di Sumedang mah kan anu disebat Bluk saranggeun. beluk saranggeui tah. Meureun tadi teh Mang Ai teh nyarios ka pamirsa YouTuber teh ye. Di Subang ya aya anu disebat buluk sorangan. Heeh. Eta teh meureun ranggeuyan kalimat yeunana teh melengkung sieunana teh sama. Melengkung bekas jalan. Melengkung bekas nyalahanan teh. Ari-ari nadana Nadana mah. mah memang sami ngan beda loyobna kieu contohna Loyobna lah. kumaha, Ci? Contohna kieu di abdi ge aya tukang belupan. Heeh. Lamun budak teh pan disunatan teh sok digusar heula malah manar diibakan heula. Di mandian eta budak teh. Di walungan teh sainget abdi di walungan teh dikeum heula si jam 3 teh. Eta teh Jam budak 3 teh. subuh teh dikeum. Jam 4 jam nyata subuh disunat beureun supaya baal maksudna mah Ru. supaya bekah. Dilulur heula. Hari zaman baheula mah pancen aya obat baal teh. Can aya obat Jeung baal. dimakai kacamata nu badag teh budak sunat teh baheula mah. Teka tingali meureun nya. Itu toh. Terus make tetendaan di halangan ku samping juru opat. Dipuribang samping teh. Dipulibang meureun eta budak teh nya. Sana teh ayo tukang blukna teh aya Mbak Johani pamit lepat mah di walahar mah. Kumaha eta teh bahasana? Motong ayam 30 ekor, motong kambing 9 ekor. Itu blam 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 blam. Itu saha tah gitu. Salah satu contoh salah hijina. Sami sareng dicerelek. Dicerelek. Gitu. Balap Gitu, soalnya kira dicerelek. oge. Melengkung nana teh nya. Melengkung bekas jalan. Nana teh kitu nya. Gitu lah. Kan aya deui anu unik mah. Kumaha Nya eta ceuk kolot mah keur ngebon di leuweung. Itu kebon belah ditu, ieu kebon belah dieu mun aya bagong atanapi aya naon teh. Woi, tapi mitina mah di dinya. Borowokna teh. Ku aya beluk teh. Awalna ya ge cenah ceuk kolot. Awal-awal mula aya beluk teh nyata di leuweung. Ya, ya pasti. Aya Mah si hantangara. beja nya. Gitu. Dan memang kan sok ningali gitunya dina sejarah ge kapungkur nalika zaman Walanda gitu kan. Nah tadi teh sok pamina aya kalau itu prajurit Walanda sumping teh Penjajah terus, datang teh nya. "Oi," gitu Naon kan, ya, eta. Ngabejaan intina Nah, eta mah. kan cuman meureun Kode. kode. Nya. Nanti Cik sok hari madoros. ayeuna ngabejaan ngainformasieun ka masyarakat lewat naon cikan? Naon? HP. Ya ini mah lewat HP, lewat WhatsApp. WA atuh. WhatsApp, Telegram, ayeuna mah Twitter. Nah, nguruskeun zaman baheula, zaman ayeuna ge can kaubek kabeh. Ayeuna teh zaman era digital ya, ayeuna teh Apaan digitalisasi. ayeuna mah nginformasikeun ka masyarakat teh di lembur. Nah rek di HP-an hiji-hiji sewang teu bisa. Nah, terus Meureun di halo wae nama. Nah, maksudnya gitu. di halo kumaha? Bewarakeun di masjid. Bewarakeun di masjid. Ari aya masjidna.
Heueuh nya. Lamun teu aya masjid kumaha? Sok ayeuna masjid dibewarakeun di masjid. Nah, dibuka Aya lah masjid masjidna. mah kabeh mungkin setiap lembur pasti aya masjid. Aya. Nganu jadi pertanyaan eta halauda aya eueuh di masjid. Heueuh nya. Kumamun pareum listrik. Sok kumaha lamun padam listrik. Lamun pareum listrik kumaha mau bisa Can Oh. can bayar pulsa deh. Can bayar pulsa. Ah ieu teh geus mending HP we geus HP we. Can halauda teh anu maling. HP geus sarua mah pulsa. Can dibawa ka bengkel Can oke. baka bengkel mean. Pokoknya mah liar we lah. Nah, gitu. Bang Ayi puntennya, punten pisan abdi miwarang ka Mang Ayi. Kumargi da ieu mah ditinggali teh ku sakuliah dunya tadi ge nya. Emang ngaler ngidul Nya, ngaler ngidul. Sakuliah dunya ningali Mang Ayi. Ayeuna diterangkeun Mang Ayi teh tokoh seniman multitalenta. Tiasa teh ngajak pemirsa YouTube Balesora ngangge hariring. Haleuang beluk nu tadi cobi. Balesora channel. Balesora channel. Mangga Balesora urang channel. tonton misalkan. teh. Misalkan gitu. Balesora channel Balesora. Balesora Balesora channel. channel. Kudung di ilo. Nah, contohna kieu. Sok. Pamiarsa kaundang sadaya. Pamirsa kaum dangu sadaya. Ulah hilap ka Mang Ayi. Ulah hilang apalah atuh ka Mang Ayi ieu. Pokoknya Naon deui? sareng Saeutik teh kita mau mau kudu panjang. Tah. Ulah hilap ka Mang Ayi di YouTube. ulah hilap atuh ieu ka Mang Ayi saparakan caya di YouTube. Balesora channel. Balesora channel. Ngaguar seni sarang budaya. Ngaguar seni budaya teu hilap budaya Sunda ieu Bapak. Budaya Sunda bener. Kumaha gila. Budaya teh seueur Elek Pak. kudu ngawit. Elek kudu Ngawit. Atur nuhun Bang Ayi. Atur nuhun Mang Ayi, atur nuhun, atur Terus nuhun. biasa ngajak sadaya Nah, pemirsa gitu, YouTube, terus. biasa ngobrol sareng gitu nya ngaguar perjalanan Bang Ayi. Aya pesen bisa ka ieu ka pemirsa ka seniman Ya. khususna. Oh tiasa mangga. Sok ayeuna Ieu mah mangga sok Bang Ayi terbuka. bade. Kumaha bade umaja ka seniman mangga. Sampurasun khususna ka para seniman seniwati nu aya di Kabupaten Subang khususna umumna seniman Indonesia gitunya. Muhun. Timang Ayi mah henteu rek ngawilah-wilah. Seniman nu aya di Indonesia saya cintai, saya sukai, saya hormati. Termasuk bahasanya. Rek bahasa Batak, rek bahasa Sumatera, rek bahasa Sulawesi, Maluku. Betawi. Kita hormati, kita hargai. Ya, jangan saling melecehkan bahasa loh. Iya. Karena bisa tideha. Nah, naon tideha teh? Eta pokoknya. Gitunya. Pokoknya mah kaseniman Saling menghargai. Saling mencintai. saling mencintai. Apapun seni yang ada di Indonesia, budaya Indonesia, kita cintai, kita hormati, Kita hargai. kita hargai. Itu merupakan Hidup Mang Ayi lah. seniman. Kita inti nama Mang Ayi mah ngajak sadayana seniman seniwati sanusantara bagitunya. Sadunya. Yuk sabeungkeutan sauyunan urang gabungkeun urang hijikeun da sadayana ge seni. Bade seni naon wae eta teh mangrupikeun akar budaya gitu. Akar budaya. Sedangkan kan paripaos martabat derajat hiji bangsa bisa diukur tina Gumantung budayana. budayana. Lamun budaya urangna acak-acakan komo deui bangsa jeung nagarana meureun kitu. Aya hiji deui pesan penting. Oh, Naon? sok. Cek guru nu pinter. Ya. Cikan Lain mah. cek guru nu pinter, cek guru nu ngarti. Nu pinter mah loba. Loba. Ingat, hidup dengan agama akan mudah. Hidup dengan pendidikan akan terarah. Hidup dengan seni terasa indah. Oh. Karena seni itu keindahan, budaya kearifan lokal dan agama pedoman untuk hidup. Nah, Pegangan. Berarti atur nuhun ka sadayana ti pemirsa Balesora Channel anu paratos ngawal sim kuring, ngawal Mang Udung, kalaresan bintang tamu Mang Ayi, Mang Ayi. tokoh senior di Kabupaten Subang. Maestro. Sareng alhamdulillah atur nuhun Mang Ayi tiasa jabung tumalapung di studio Rahayu, Rahayu, Rahayu. Balesora Channel bagitanya. Nuhun mugi sing sukses salamina, sing dipaparin kesehatan, sing dipaparin milik rezeki Panjang salamina umur. nya. Mudah-mudahan sing tetep dina galur ulah inca balilahan. Nya
Gitu maksudna teh sing tetep dina jalur ieu budaya teh seni buhun teh sok melestarikeun mumule. nya ngalengkah dina sanyana. Oh, kayak gitu. Sekali deui ngaturkeun nuhun ka sadayana ti simkuring sapara kanca ti Balai Sora Channel. Ulah hilap di like, di komen, di subscribe sareng tong hilap di share ka sadayana sosial media nu aya. Mudah-mudahan simkuring tiasa kumpul ngariung deui bongko karejok sapertos kieu ngaguar budaya-budaya Sunda, ngaguar seniman-seniman Sunda anu aya di Kabupaten Subang khususna umumna satatar wilayah Sunda. Permios sanes teh sona pamitan sanes teh beta amit mundur amit mungkur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cak permios. Sampurasun.